Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar semuanya. Salam interaksi untuk semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kengeng ayeuna mah ta urang teh di dieu gawe teh bagian di kebon cabe heula, ayeuna mah di kebon kesukaan gawena di kebon jagong. Oh ya. Tuh ayeuna tingali alhamdulillah cabe-cabena geus baradag jeung tomat tuh sakedeung leuwih panen. Ayeuna mah urang bagian ngored ngapoe yeuh. Tingali ya. Alus tingalinya cabe-cabenya urusan anaknya nya urusan batur ngan urang mah imah kuling ngored we heula ngan imah bagian batur diurusna. Kan bae da urang mah yang penting gawe da sarua mah sadunungan. Sarua sadunungan. An maksudna ieu mah diuruskeunna ku batur. Ya. Tah ayeuna urang gawe heula sarua dibayar mah ku itu ngan diuruskeunna beda-beda kitu. Pan urang teh 3. Kawasanna teh 3 hiji itu mang itu engkewe lah eta mah. Urang duaan we mah fokus urang duaan uruskeun heula nu hiji itu mah keun bae. Ulah ku urang kabeh lainna naon bisi capek engkena bisi ngarewu ku siku tungtungna itu teu kapige ya awak urang ruksak geus urang malah kadarna sakuatna tanaga sakuatna duit lamun boga modal jang modalna sagala rupanya jeung berakna naon sakuatna urang mah duaan ulah nepi ka samuna ka itu dicokot ieu dicokot tungtungna kapigawe henteu ku batur henteu karunya batur teh boga pagawean kitu. Ka ieu teh asana mah nita ka uing ngan uing teu kuat lah kuduaan moal katanagaan. Matak dibikeun we ka itu kitu ngan urang ayeuna gawe itu nitah gawe ka urang duaan. Teu nanaon urang mah da ulah loba teuing lah kira-kira ieu mah matak ngaripuhkeun ka urang. Tungtungna urang teu bisa istirahat loba teuing pagewe mah keneh ka batu kanu teu gawe birek bikeun. Kitu matak urang ieu oge matak kitu nitah gawe ka urang gawe heula di manehanana da sarua anu mayar mah itu. Ya bener. Aduh kunaon euy di kebon kieu teh tiis euy udarana. Aduh asa ngelecep. Pan urang teh sebagai petani teh kumaha geunahna teh kieu sebagai petani ieu. Cicing di sawah geunaheun. Cicing di kebon geunaheun mun dahar jeung hulu japuh oge ngeunah cicing di kebon mah. Ceuk babasaanana. Tong ning jeung hulu japuh ku minyakna japuh diadukeun jeung sangu bari eueuhna naon insyaallah ngeunah. Tah kitu urang teh nyata aduh asa keunah jeung urang tiis teu liharang panon. Kitu matak urang teh nya cok ayeuna cicing dina karamean teh sok rarudet geuninganan komo di ngahiji jeung budak ngora teh kumaha. Urang mah geus kolot urang misah we. Bagianana ayeuna di sawah koloteun urang kudu koloteun. Insyaallah. Tah kitu ilaing enak kumaha tah jeung dunungan teh. Pan sok nelepon wae ka uing eta aduh uing teh era mainna jeung dunungan beda kasta. Tong kitu ari kira-kira bogohun meder we tong loba dedengean da mah ilaing mah ganteng atuh beungeut koneng irung mancung. Huntu bodas. Coba lamun dangdan make jas ilaing wah jigana entong ning dunungan ilaing. Parawan juga pas indut-indutan ningali beungeut ilaing. Panon bolotot jiga boneka. Da buah aing boneka lain jelema kai aing oge sarua jeung boneka ari ilaing. Ari kitu teh mah geus pasti coba sok. Si Neng teh ka ilaing. Ai ilaing sok nyebut naon? Uing mah sok nyebut teh Neng we, Neng we. Teh Neng. Keun bae kolot oge atuh dah da beda sabaraha taun meureunan itu 4 genep. Ilaing meureunna 30 we nya sedeng lah beda 16 taun mah teu nanaon.
Oh nyata badangan sudah tapi masih kena gelis jika bidadari beungeut nyata mun teleponan nu video call jeung uing teh aduh aing oge katayang nyium ka camamot nyata jiga budak ngora beungeutna ge bodas nyata aing oge aduh nepi ka aduh hai hayang naon hai setelin hayang naon oh paete pemain ieu nyata uing oge aduh aing teh bisa molor yang berapa pangih yeuh geus we lamun boga duit mah geus kawin lah burukeun tong loba dedengean. Engke tadi udah mun teu salah mah cenah arek cicing di dieu. Langsung jadikeun kawin jugcer gerak cepet teuing gercep gerak cepet tong diengke-engke langsung boga duit mah pokona jang ipekah sagala rupa urang mah terus terang we ngomong kaayaan kieu ulah nepi kan ngabohong yang penting jujur we urang ka awewe mah daripada ayeuna ngabohong ke ku atuh saat bakal kapanggih. Bener urang mah sok jujur teh. Ka awewe mah jujur we ulah nepi ka ulah nepi ka aya di weuh diaya-ayakeun nepi ka bohong nepi sagala rupa ngagombal ngagemol ka ditu mah gemol. Nya teh mung nepi ka kitu nya oge nepi ka kumaha gemol ka ditu ka dieu teh mung nya teh ngagemol teh ngagomal teh bisi kitu. Kitu we ayeuna mah ilaing sok we tuluikeun lah kuing didoakeun semoga jadi rumah tangga yang sakinah mawadah jadi jodoh jang anjeun saling pikanyaah sagala rupana saling perhatian. Amin hatur nuhun naana sakitu. Isim kuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya beber dina daun sembung bersambung.